Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten crep, crep, crep. Wah, engka adedegan aki-aki, anu cikeneh nada serangan pasukan panah. Heu ulah cicinyeun kerah keun sakabeh kamapuhan maraneh oge. Tumpur keun pihak musuh sagancangna. Prabu Ruswana rutret ka anu jadi patih jeung ka apara abdi dalemna. Serang. Keur kitu, kadingi aya anu ngajorowok mere komando ti pihak Watu Bolong. Sup, 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 belesat, belesat, belesat. Ratusan jamparing ti pihak Watu Bolong katembong pating belesat ka awang-awang, disusul kumuterna angin puyuh anu pohara pisan badagna. Geus apal kana naon-naon anu bakal kajadian sigana maah, harita keneh patih walanggeni oge meta. Gelebuk. Mangsa patih walanggeni ngadorong keun dua leung-eunna teh, dumadakan aya angin puyuh nu leuwih badag. Mapak angin puyuh ti pihak musuh, anu harita geus ngabulen ratusan panah. Ururuh, 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 barasat, barasat, jelebet, jeleger. Ampropna dua angin puyuh di awang-awang, nepi ke ngaluar-luar keun kilat sarta nimbul keun sora pating jelebet pating jeleger anu pohara pisan tarikna. Rebuan prajurit ti dua pihak kerajaan oge teu sirikna pating perungkut nempo kitu maah, tayohna ngarasa paur mangsa nempo ratusan jamparing anu muter ka bawa angin. Ururuh, ururuh, lumangsung pohara pisan campuhna. Boh ti pihak Watu Bolong, pon kitu Dewi ti pihak Walanggeni, duanana oge siga anu mingkin lila, pihak Watu Bolong mingkin kadesek. Para jurit anu palastra oge geus leuwih ti satengahna. Waduh kumaha ari geus kieu, Kipati? Prabu Pancarkusumah katembong rada rampang reung-peung mangsa ngareret ka anu jadi patihna. Tos teu aya harepan Dewi, Kanjeng Prabu. Enggal diura nyalamet keun diri. Nitah kabur ti medan perang. Kelanan ari kudu ninggakeun para prajurit anu sakieu satyana maah. Sanes kitu, Kanjeng Prabu. Saparantosna salira aman maah, pasukan oge bade sandalna dipiwarang mundur, supados henteu seueur teuing ngujanten korban. Da moal kenging masing dipaksakeun oge ari parantos kieu maah. Muhun, Kanjeng Prabu. Enggal diura nyalamet keun diri, celeng keungna saurang abdi dalem. Kaharti miureun, geus kitu maah gancang bae Prabu Pancarkusumah jojo relatan ninggal keun medan perang. Teu kudu diudak. Antep wi,
Nu penting mah karaton Watu Bolong benang di kawasa. Prabu Ruswana gancang ngahulat, mangsa nempo patihna anu geus rek sagajeung-sagajeungeun, sejamudak Prabu Pancar Kusumah anu kabur ti medan perang teh. Teu wani ngabangkang Kipatih oge ari geus aya panyaram anu samodel kitu tinul jadi rajana Maah. Mundur. Antukna mah Patih Watu Bolong ngajorowok mere komando. Tong diantep kabur. Abdi dalam Mangkuranda karek kadenge Dewi mere komando. Seot, belesat, burinyai, jelek. Sareng sena abdi dalam Mangkuranda marentah kitu teh. Ratusan prajurit goib meh bareng pating sirorot, sarta juub jelek dina rupa-rupa jirimna, nyegatan musuh anu rek kalabur ti medan perang. Ari prajurit goib anu sejen Maah, harita teh masih keneh campuh neruskeun perangna di awang-awang. Rek maju salah, rek mundur geus nyampak bahaya, antukna Maah sesa pasukan Watu Bolong anu karisatik Dewi teh, kapaksa serah bongkokan. Ari Patih Watu Bolong jeung abdi dalam karajaanana, nempo kitu teh geus teu loba mikir Dewi, kebat bae pating jorelat, nyusul rajana, anu geus ninggalkeun medan perang leuwih ti heula. Teu lila antarana, antukna Maah sesa prajurit goib ti pihak Watu Bolong oge kapaksa nyerah. Kabeh dibarengkos, sanggeusna jelek-jelek robah wujud jadi jirim nu rupa-rupa. Hahaha, teu pira doning kamapuhan Watu Bolong teh. Prabu Ruswana ngagagas siga nu ngeunah pisan. Hidup walanggeni, jorowokna saurang abdi dalem. Hidup. Hidup Prabu Ruswana. Hidup. Sesa prajurit raeng nembalan, sarta sarurak ajrak-ajragan. Kaasup si jemblong jeung nu jadi dua balatna. Kedah kumaha piteun salajengna, Kanjeng Prabu. Patih walanggeni niuteu prajana. Jalamarta. Mangkuranda, karangkeng heula prajurit goib anu nyarerah. Prabu Ruswana malah rutret ka abdi dalam Jalamarta jeung ka abdi dalam Mangkuranda. Unjuk sumangga, Kanjeng Prabu. Nu duaan meh bareng nembalan. Kipatih bawa saparapat pasukan, pikeun ngawasa karaton Watu Bolong. Anjeun jeung anjeun barawa prajurit tawanan jeung prajurit anu taratu ka karaton urang. Anu palastrana mah ruang di Dewi, karipuh-ripuh dibawa oge. Prabu Ruswana cucih ngabagi-bagi pancen. Unjuk sumangga, Kanjeng Prabu. Dupi salira, bade langsung mulih atanapi bade ngiring heula ka Watu Bolong. Ya pasti atuh hari kaula Maah rek milu heula ka Watu Bolong, dahayang nempo heula kaayaanana. Patih walanggeni tibang unggut-unggutan. Sanggeus umajak ka para prajurit anu lobana kurang leuwih ti saparapat pasukan Maah, bring weh Patih walanggeni, jeung Prabu Ruswana katut para prajuritna, tarumpak kuda seja ngajugjug ka karaton Watu Bolong. Si jemblong jeung dua balatna oge henteu tinggaleun. Saja jalan, teu panggih jeung warga saurang urang acan mangsa Prabu Ruswana saparakan canyorang jalan pilemburan teh, teuing nyarumput atawa teuing kumaha. Parat, nepi ke aranjogna ke alun-alun. Waduh ngahaja diduruk sapertosna Maah yeu karaton teh batan di kawasaku urang Maah, Kanjeng Prabu. Patih walanggeni pohara pisan ngarenjagna, mangsa nempo wangunan karaton Watu Bolong anu kasampak geus ngabebelah.
Hahaha, sabodo teuing perkara karaton Maah, nu penting Maah ye wewengkon geus aya dina kawasaan karajaan urang. Teu jadi pikiran sigana teh pikeun Prabu Ruswana Maah perkara didurukna eta karaton Watu Bolong teh. Leres oge, Kanjeng Prabu. Dupi perkawis si Pancer Kusumah saparakanca, kumaha, bade disusut. Darupina mah lompatna teh ka Karajaan Purajaya. Teu kudu. Leuwih hade ngutamakeun heula ngadeg-ngadegkeun wangunan wi, pikeun ciri yen ieu wewengkon geus aya dina kakawasaan urang. Unjuk sumangga. Kumaha saena bae atuh ari kitu Maah, Kanjeng Prabu? Prabu Ruswana umbut-umbutan. Red, kasih jemblong jeung ka-2 baladna. Angkat 3 prajurit nu itu jadi gulang-gulang. Prabu Ruswana semu haharewosan ka anu jadi patihna, kituna teh bari teu leupas neu teup si jemblong jeung 2 baladna. Sapuk pisan abdi oge, Kanjeng Prabu. Dina mangsa Prabu Ruswana jeung nu jadi patihna keur ngaromongkeun dirina teh, ari si jemblong jeung 2 baladna Maah tonggu baene uteup luntab-lentapna letah seuneu, anu haseupna nepi ka ngepul sarta mumbul ka awang-awang. Sabot kitu, katembong aya cahya beurum anu bebelasatan sarta mingkin lila mingkin ngadeukeutan. Jek! Antukna Maah eta cahya beurum teh robah wujud jadi jirim jangkung badak, sanggeusna persis pisan aya di hareupeun Prabu Ruswana. Aya naon? Prabu Ruswana gancang nalek. Ampun, Kanjeng Prabu. Ki Bojan aya anu maehan. Aya anu maehan, usaha. Ki Patih nepi ka pohara ngarenjakna. Teuing kusaha, Ki Patih taya anu nyahoeun. Ngan, ari nurutkeun laporan ti 2 wanoja anu harita keur marengan Ki Bojan Maah, cenah anu matenina teh 3 urang, sarta kabeh ogi marake tergosi deung. Keur jeung 2 wanoja, Prabu Ruswana niuteup makhluk anu rupana estuning pikagilaeun. Enya, Kanjeng Prabu. Teu kudu diurus, balang keun wilayon jelema kitu patut Maah kana jurang. Naha, Kanjeng Prabu. Patih Walanggeni kurang kerung niuteup prajana. Pikir wiku maneh, Ki Patih dina mangsa urang sarerea keur nandon keun nyawa di medan perang, eta mangkeluk Maah malah anteng arocon jeung 2 wanoja. Persis pisan jeung kekecapan si jemblong Prabu Ruswana Maah dina mangsa ngomongna teh. Leres oge, Kanjeng Prabu. Goblok tah si Bojan teh. Jadi Ki Patih ayeuna Maah anu katembong keuheul teh. Sanggeusna ngabagi-bagi pancen heula, sawareh prajurit jeung sababarah urang abdi dalam kabagian jaraga di sabudi ureun karaton Watu Bolong. Ari Ki Patih jeung Prabu Ruswana Maah langsung bae marulang, dia bringkeun ku para prajuritna. Kaasup si jemblong jeung 2 baladna, anu caan nyarahoeun yen dirina rek naraek pangkat, jadi gulang-gulang di karajaan. Bubuhan mangrupa kejadian anu gede, beja ngeunaan tumpurna karajaan Watu Bolong ku pihak Walanggeni teh estuning gancang pisan rekabna. Ngan ukur dina waktu sapoe, saban wewengkon geus arapalaun kabeh, kaasup warga legok muncang anu harita keur ngariung di hiji tepas, sarta ngawarang kongkoun perkara eta. Duh geus 5 wewengkon karajaan atuh anu di kawasan Walanggeni teh. Heu, taya nu mampu ngalawan Walanggeni Maah. Sarakti atuh daraja jeung abdi dalemna oge. Heu, pasukan prajuritna oge loba pisan atuh dati Walanggeni Maah. Karajaan Purajaya oge aya bahan di kawasan ari lilaku lila Maah. Pasti, dasarakah Prabu Ruswana Maah.
Sus, tong ngomong keun perkara eta, bahaya. Saurang warga gancang ngingetan, mangsa baturna nyabit-nyabit perkara kagorengan nu jadi raja. Hanya, dina poean basa anak nyi unyi aya anu mulang keun tea, di pada asih, di Palawangi jeung Sukaraya katut di lembur-lembur sejena oge, orok jeung wanoja anu diserba keun teh, sarua cenah parulang keun Dewi. Heuh, cenah. Naha, nya moal kitu ari dumadakan arinsap maah dedemitna. Ah, teuing. Ngan kuring maah anu matak heran nate. Etawi, ongkoh geus maraot wanoja anu basa diseba-seba keun teh. Tapi ari basa marulang maah biasawi cenah jeung raga badagna. Hi, lain kitu. Teu maot cenah ari aslina maah. Geus aya anu ngabukti keun eta oge, anu tiheula dikubur keun maah ngan ukur gebog cau. Oh, paingan atuh. Duning eta maneh nyaho? Atuh sing rada jauh ulin teh, bel. Wangkongan jadi mengkol kana perkara puluhan orok jeung wanoja anu dijadikeun seba, anu kiwari geus marulang sarta bisa ngariung Dewi jeung nu jadi kulawargana. Sabot kitu, lar, aya dua lalaki tengah tuh anu ngaliwat. Badi keamana, mang, tanya salah seorang anu keur ngariung. Rek ka imah Cep Danu. Geus sababaraha poe teu nempoan, bisi kumaonam. Ditanya keun Kajang Parman oge teu apalun, pajar teh pantona sok ditutulakan wae cenah maah. Heuh, nya asa geus lila kuring oge teu nempoan pupuhu teh. Hayu atuh urang milu nempo, bisi kumaonam. Hayu. Bring, geus kitu maah warga anu samemehna ngariung oge jadi marilu, patinggaredik sejang ngajujuk imah Cep Danu. Heuh, waktosna seet. Caag ah, hanca. Urang simpen di handeuleum sium paragi nyokot ninggal keun, penjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangu keun carios nyambung bentang pasantren. Nutos sarpu gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangu keun amjar lawan Raja Bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.